Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya Mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumaha jangakeun Mitra dongeng Kucrit. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu upami telepat hanca nu katunda teh parantos logika mo teh micin salasa maksudna namanya eta pura-pura nama nyusulan. Nah cenah ki ado teh jarkeun macana karunya itu anu kapiuhan teh bisi tuluy upama teh mah henteu buru-buru ditulungan. Nah bet lila-lila teuing ari ka sampah ki adotna kalaka keur ngalobrol we jeung Ma Imot. Bogoh apan ki adot teh minang saraya deui ka Ma Imot. Apan ieu teh saolah-olah ngagugu kana parentahna ti Ki Mo. Sangka nanyakeun ka Ma Imot, kumaha ari si laing dititah teh kalap-kalap karalap we eueuh karunya ieu kumaha tuh. Dewek lebih ka kesel sekali ngadaguan di jero jebab rarau di jero teh. Aduh nah maneh manyiksa teh kebina-bina. Sok buru aya henteu mak kira-kira na di dieu nu bisa ngajampe. Hi ari manor ai taeun teh sok ngababarikeun bae. Puguhnya tak mah teh keur badami ye jeung jang adot ngeunaan anu keur ngajampe teh. Cek mah teh kieu da ti heula mah memang aya di dieu teh anu bisa ngajampe malah kasohor. Jenenganana teh jaka mursid tapi baheula eta mah. Da ayeuna mah duka teuing aya keneh duka teu aya tapi bejana mah geus teu aya cenah ayeuna teh. Kitu cek mah teh. Ngan emak kungsi menang beja kalawan emak teh kungsi menang beja teh tiru bisa dipercaya nyaeta tiru jadi alo markun nyaeta cenah di lemur lemah wungkuk teh aya anu wacis anu katelah Mbah Alit. Eueuh mah di lemur wungkuk mah eueuh ngaran Mbah Alit. Apan kuring teh urang ditu kuring teh nya maksud kuring teh saradampar lemur kuring teh jeung lemur lemah wungkuk teh ari kuring mah Cilisung kuring mah tah kitu. Aya oge anu sok ngubaran mah ka ayeuna-ayeunakeun teh katelahna teh nyaeta kasebutna batur kuring keneh Ki Utai ngaranna teh lain Mbah Alit. Ih Ki Utai manya tukang ngubaran ngaranna Utai. Ari taeun teh Allah sok heureuy ari taeun teh atuh Utai mah deukeut kana Utai meureun nya. Si mama dibawa nyarita bener kalah kata bener si mana. Ieu mah nyaan dari ayeuna di lemur lemah wungkuk mah aya oge anu sok ngubaran teh heuk ayeuna-ayeunakeun da asal mah teu bisaeun. Tah ayeuna teh keur kasohorkeunna teh nyatana eta iwati Ki Utai eta teh geus saksi ku kuring malah geus kaaraman ku kuring sorangan waktu diubaran ku manehna kuring teh pan kungsi teu ecreug. Tuh kutan kungsi deui jang mau teh kungsi teu ecreug nya nepi ka ayeuna meureun nya. Ari mah kuring mah geus cager ayeuna mah nu mata kuring nitah oge lantaran geus kanyataan. Malah lain kuring wae yeuh nu diubaran teh Neng Gege ge sarua diubaran deui lantaran sarua Neng Gege oge harita teh kasibet deui. Kutan Neng Gege oge ngalaman teu ecreug kitu. Lain teu ecreug kasibet kasurupan. Kitu kutan teh atuh boa teuing eta meureun anu dimaksud Mah Alit teh meureun nya eta nu ngaran Utai teh anu bieu ceuk Ki Mo. Nya duka teuing atuh mah bener jeung heuteuna mah da memang anu di lemah wungkuk mah anu kasohorkeun teh ayeuna nyatana eta si Utai anu bisa ngubaran teh kitu. Ieu mah keur saheulaanan ieu keur saheulaanan ieu samemeh Ki Utai datang apan keur disusulan ku Sincep. Sabab asa ka bina-bina teuing ieu kapiuhan teh meuni aya
jam na komo agan muat namurenti wengi kene eta teh sadengeun arigan istri mah karek bieu waktu ninggalgan muat kaayaan anak kitu ieu pangna neang ki utai teh lantaran teu kaharti mah nya aya kapiuhan mani di dalila teuing bet kawas anu weureu ku cubung sok atuh adot mikir ieu neangan deui sugan aya di dieu mun eueuh neang kalau urus sejen ieu hariwang ieu lingkung naon-naon mau ku dewek oge bingung nya eta kudu ka mana pangna nanyakeun heula ka Maimot oge nya kieu we atuh jalma kumaha upama segda mah eta agan teh urang tungguan we ku urang hari ieu mah puguh apa teh keur ditungguan ku urang ieu teh pan kuring tiap tadi cicing we di jero kamar ye da bisi kumaha onam atuh tugas ieu ki adot ngatur keamanan bisi aya naon-naon mah di dia di pawon keur ngatur-ngatur da kudu urang teh kudu capek rahem atuh mah nya nungguan teh kieu we ye panasina bulan puasa teu naon-naon teu bari capek rahem teh ari ieu kumaha coba kasal coba buaralau di jero teh bau naon bau hiung bau naon eta mah bau anu geus biasa geus teu aneh deui mah ngameun nu kitu mah da memang kabiasaana sok diseungeut eta teh ku jeragan pamaget komo dina waktuna malam minggu eta teh nyeungeutna teh tapi aya kalana lamun keur hujan gede nyatana keur dodar gelap sok ngahaja eta teh ku juragan teh diseungeut biasa lagi anu nyeungeut nu kitu mah sama dea menyan meureun kan biasana oge malam Jumaah atawa malam Salasa nah ieu malam Minggu nya duka teuing atuh jang moh da anu katingali ku emak mah nya saban mah keur digawe di dieu kitu nya lamun keur kabeneran malam Minggu teh sore keneh da eta teh sok gancang-gancang ditah balik mah teh mah cenah kade ana teh malam Minggu ieu malam Minggu kaliwon nya upama teh amah rag-ragna keur ninggang dina malam kaliwon tapi lain malam Jumaah kaliwon ieu mah malam Minggu kaliwon mah teh sok gancang-gancang dititah balik tapi samemehna sok dititah heula meuli eta meuli hiyo teh eta teh nah meulina di mana mah ari nu kitu teh biasana nyatang tuh bae di tempatna atau di warung babah anu kitu mah ayana lain di tukang bubur lain anu kitu mah si emak jaka semung pisan bete nyamung nah betul saros ka tukang bubur ari teh nanyakeun teh di mana ayana lamun meuli nu kitu mau apa geus dijawab ieu ku Maimot teh meulina di warung babah lain di tukang bubur gitu cek Maimot teh gua mau jaka sambung mamawa bedog nah make jeung mamawa bedog segala rupa nya dedengan mau teh nyambung goblok lah sok gitu ieu teh nyewa teh da mane masa kababarikeun wae kana segala rupa teh ingat sadewek dewek teh manor kepercayaan gan muat selain mah ngan saukur panjaga cicing kumaha dewek we mah taina kieu sangkan urang teh ngeunah ka sararea hartina mah urang bumela kanu jadi dunungan teh nya nyari maksud yang mau rek kumaha atuh kieu mah maksudna mah lantaran kuring teh geunah ieu cicing sorangan di kamar nya ge aya batur tapi apan eta nuduaan teh nyatana apan kapiuhan hartina keur teu eling teu inget di bumi alam ya bakal sebut nanti apaan dunungan eta tegan istri sareng gan pamaget tah kurina teu ngeunah cicing di jero teh pada jeung kaayaan sorangan bisi aya naon-naon mah kaduduhan kuring teh tah kitu meureun mah ge apal kasebutna ari fitnah teh leuwih kejem tibatan maehan atuh mah tah ku hal eta ayo kuring baturan ieu ku Ki Adot jeung ku mak supaya kasaksi lamun aya naon-naon teh nya bisi aya leuleungiteun mah maklum atuh di agan sagala aya heke aya nu leuleungiteun nyangka we ka urang tai puguh mah urang tiluan anu nyaksian anu nungguan apan aya saksi lamun aya naon-naon teh kitu tah mah maksud teh nya ayo atuh teu naon-naon nya halus we atuh ai boga pikiran kitu mah sok jang Adot hayu atuh urang tarungguan ku tiluan keun bae da moal ka hudang deui ayeuna meureun nya ari si mah ari daeun teh nya syukur atuh hudang deui ayeuna mah hartina cager lain eta kira-kirana lamun geus cager jang mo nah moal ngudag mah
Ai mah imot kumaha pipikiranna. Ya yang mau tak kira-kira nemu ngudag mah lamun geus cager ye mah. Wah, ngudag bangan ngarowot bujur wungkul. Si bujur kita teh sia sok ngareuwas wae mung teuing dikarowot bujur. Atunya moal mah. Nah atuh mo nek cida-cida teuing ngalonyeng teh. Hayu urang tungguan no bisi kumaha onam ke. Lain ada si Maimot sieun na dikarowat bujur mah. bujur dikarowat mah sieun Maimot. Geus ayo bisi kumaha onam ieu. Nya ayo Maimot bisi anu ngarawat bujur ke dinya mah. Mari kita kemon. Ceuk mo kitu na teh bari terus nuturkeun Ki Adot anu leumpang geus leuwih ti heula kalayan dituturkeun deui ku Maimot. Mitra kaum dangu cag urang tunah heula ayeuna urang caturkeun heula Cep Bodin anu ngahaja nyusulan kalemah wungkuk maksudna mah rek menta tulung kaki utai bari sakalian rek nyamper neng gege bari sakalian weh rek ngabejaan ngeunaan kaayaan anu jadi indung bapana ayeuna ngajak kituna teh sangka neng gege buru-buru mulang kalawan bisa bareng jeung Ki Utai anu ngahaja di teang. Ki Utai barang dibejaan kitu kaayaan nagan muat atuh kitu deui neng gege alias Nyi Mumun dibejaan kitu kaayaan anak nu jadi kolotna puguh we ngarasa reuas kabina-bina. Nah cenah ieu teh make noron apaan pangalaman kajadian anu karanapan ku manehna oge samalah apaan nepi ka paretna kaki emo kaayaanana teh sarua sedengkeun ayeuna deh menang beja ngeunaan kaayaan nu jadi indung bapana sarua pada keur kasarumahan atawa beunang disebutkeun keur kapiuhan. Malah cek dongengna bieu Cep Bodin mah cenah kapiuhanana teh ti peuting keneh. Hal ieu anu matak ngagetkeun boh keur Ki Utai kitu deui keur neng gege alias Nyi Mumun. Mitra kaum dangu atuh pikeun sakedapan mah Ki Utai teh teu waka ngajangjian daek kitu bae hartina nyanggupan pikeun datang. Komo bari jeung diburu-buru gitu mah rasana asa kurang merenah pikeun Ki Utai mah sabab sagala rupana pikeun Ki Utai mah kudu tartib dina harti samemeh init ngubaran teh tangtu Utai kudu ngimpleng heula ti jauhna. Nah kira-kira anak eta teh bakal kaubaran atawa sanggup pikeun ngubaranana atawa aya pikeun ubarna jeung naha kira-kira anak eta anu keur garering teh upama gering aya bageanana keur cager jeung sajabana. Hal ieu teh memang geus jadi kabiasaan Ki Utai upama seug aya anu ngadon tatama ka manehna. Jadi Utai mah tara sagawayah dina ngubaran anu ngadon tatama teh. Kieu wae Cep rupina Utai teh moal waka rusuh-rusuh angkat ka ditu ayeuna. Ari margi tangtosna oge Utai teh kedah maluruh heula ngimpleng heula ti tebihna gitu. Nah kinten-kintenna aya bageanana kangge juragan atanapi pilanungeunana gitu. Wayahna we sanes kasebatan teh sanes tega atanapi kirang merahartoskeun ka nuju udur nanging da sagala rupina kedah diimpleng heula gitu manawi. Aduh kumaha tuh tadi dah ya atuh da nya kusaha deui atuh hawatos bisi lami teuing gitu pun wa teh wah pamaga sareng wa istri teh mugi-mugi diparhatoskeun we upami tiasa mah urang ayeuna we sareng gitu tah mohon sareng ieu sareng ampun lanceuk ieu mohon atuh Kang Utai
tulungan atuh Kang upami tiasa mah ayeuna we sareng gege ayeuna maksudna supaya henteu sasamayan di jalana janten Kang Utai tiasa kacanak ayeuna keneh kan tenan atuh Kang kedah ditulungan kumaha atuh nasibna si papap sareng si mami aduh kumaha tulungan atuh Kang Utai. Neng perkawis eta mah insyaallah Neng. Namun tadi oge disebatkeun Kang Utai teh moal wakat tiasa angkat ayeuna jalaran ku Kang Utai pada diimpleng heula. Mangga upami kersa mah ngantosan sakedap gitunya. Tapi da panginten ku Neng oge terang ku anjeun anu dimaksud sakedap ieu teu tangtos kitu tah. Ta ai saena mah numutkeun pangemut Kang Utai gitu. Kumaha upami sae ngalengalna we sumohon Neng mah sareng ieu tuang rai gitu sareng ayeuna bilih aya naon-naon gitu sabes pun engkang mah tangtosna engke we ti pangker pokona mah tangtos meratoskeun pisan tangtos diperatoskeun pisan gitu tah kitu manawi Neng mugi janten uning wae sanes tega sanes henteu meratoskeun hoyong ayeuna angkat ka ditu gitu margi sagala rupina tangtosna oge Kang Utai teh kedah nyumponan heula syarat-syaratna pitangtos aya ka ditu nama akang teh tangtos sumping kumaha atuh ieu nya kumaha kinten-kinten cek ai nah mending Neng ayeuna wae atana pingke sareng Kang Utai ari saya nama nya saya nama kacanak ayeuna nanging upami kitu kahoyongna Ki Utai nya kaya pamangan atuh da panginten sagala rupina ge semun saur tadi oge kedah di aya persiapan gitu tah rupina supados perlu kasambut surat kalampah mah nya kitu sae atuh cek Cep Bodin cacaritana teh jadi teu puguh lantaran nyeta manehna mah bingung nya kudu kumaha ieu teh anu sabenerna nah mending tungguan wae Utai atawa memang mending anterkeun heula nyatana ieu Neng Mumun alias Neng Gege kieu atuh nya Kang Utai nya sawias upami kitu mah ngan omat engke upami kaditu kedah sae ngalengalna sareng kedah kacanak pilanongeunana nya insyaallah Neng tangtos ku Utai diperhatosin pisan nuhun atuh upami kitu mah Kang Utai pokna Neng Gege atuh geus kitu mah reos bae Neng Gege jeung Cep Bodin sejak mulang mitra kaum dangu samulangna Nyi Mumun alias Neng Gege disarengan ku Cep Bodin harita teh torojol wae bicio nu tas ti warung Utai kamana ari si Neng Nyi Mumun oh nah teu penak tadi gitu mah nu moy parantos mulih di sarengan-sareng Cep Bodin kutan be kumaha atuh ieu apan tadi teh pesenan ka emak teh nyeta hoyong dipanggalekeun ranginang sareng ladu cenah kangecanakeun ka ditu ka kota kumaha atuh ieu teh makaning ku emak teh tos digaleukeun meureun teu ka bawa ka ditu har ari si Nyai si Neng na teu apaleun kitu atawa kumaha wios atuh mah da salah sama Utai teh di jurungan ka ditu mun disawur kedah ka ditu saengal-engalna nyeta kieu mah darak-dak atuh ku Utai teh dicaritakeun ngeunaan kaayaanana juragan Muat sareng bojona kitu beja anu kabawa kota maksudna rek nepungan Gan Muat jeung bojona lantaran aya perluna disusulan ku Cep Bodin sangkan buru-buru ka ditu lantaran kaayaanana Gan Muat jeung bojona teh kitu cenah sakumaha dongengna anu katarima ku bicio ti Utai mani alewoh eta bicio dina nyaritakeunana oh kutan teh gitu mah boro puring teh nyeta aya perluna deui nyeta nu matak ngahajak ka dieu teh buguh abah teh di puntangan dulung ye
Ubaraya Abah anu aya di kota nyeta cenapang nyiarkeun ubar ai maksudna mah pikeun ngubaran menjadi putrana. Ari Abah kunaon make jeung minta tulung kaki utai atuh. Apa nu mata ka Abah oge minta tulungna meureun nya kudu ku Abah meureun atuh eta nyiar pi ubareunana. Isya dari daun tapi Cio hari Abah bisa di mana Cio? Kieu maksud baraya Abah minang saraya ka Abah cingan cenah sugan di lemur da aya bejana cenah di lemur teh aya anu bisa nyata pikeun ngubaran teh cingan cenah mun bisa mah bawa ka dieu kitu cek baraya Abah nu di kota teh pangubaran gen cenah budak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam da geuning jang uday. Kalarasan geuning aya Abah. Nyeta yang uday buku aja Abah teh ka dieu ye. Punten heula atuh Abah mari abdi aya pada ogela sakedap. Sok. Cek Bah Olot Geus apa deui upama seug utay cacarita kitu teh lantaran utay rek boga gawe. Da biasa sok kitu heula ngadon wudu heula ngadon bebersih heula teu sagawayahna jawa langsung. Sedengkeun Ari Bah Olot mah anger we aya ditepas dibarengan ku Bicio anu keur cacarita. Tah kitu eta teh Cio nu matak ngahaja ka dieu oge. Saha deui atuh di lemur urang mah anu bisa ubar. Wadi utay atuh. nyata kitu Abahna puguh mah. Bibi teh sok ngarasa kaget jeung heran. Nah, ceng teh ayeuna kakai utai teh mani Rabu loba jalma anu nyieun ubar ngan kagetna teh bibi mah eta sagala rupa panyakit teh meni rupa-rupa pisan nu kadarieu teh omong kamari mah aya pangagung teh kota teh ka dieu ngahaja cenah hayang naik pangkat hayang boga pangaruh cenah kitu. Ari sugan ibi nyawerek aya perluna diubar sing horeng kalah ka ngadon tatanya. Kumaha tuh bidi ladenan eta nu tatanya teh. Ya ari sakanya hobi bibi mah diladenan heda kasebutna oge kasema ngan soal anu ditanyakeunana mah ki utai teh teu bisa mere jawaban cenah da lain eta ku kagetna mah ceun bibi mah ye Abah kaki utai teh maka jeung loba anu tatanya anu marodel kitu anu hayang naik pangkat anu hayang boga pangaruh malah kamari ieu mah nu datang ka dieu teh meni geus sagala rupa ditanyakeun teh pang-pangna mah cenah minta tulung nyeta loba hutangna cenah hayang buru-buru punah hutangna teh. Kumaha atuh tah jawabanna tiki utai teh. Nyeta puguh bibi oge hayang seuri ari jawabna teh tiki utai teh cenah kieu usaha we sing getol cenah kitu tah hasilna geuwat bayarkeun kana eta hutang tong hantem wae ngagugulung kana hutang tutup lobang gali lobang cenah geus eureunan. Nya halus atuh ari jawabanna kitu mah nya heula atuh ari hayang kuna hutang mah digawe sing bener hasilna pek geuwat bayarkeun nya halus eta jawabannya. Satuju Abah mah satuju. Kugeuraheun ieu ari Abahna bet kalah ka ngerobokan ka dituna teh cenah upama kitu mah minta pangasihanana we cenah nya kitu pangasihna. Pangasihna kumaha ari ibi ari daun teh. Naon lah kasebutna teh kinasihan meureun cenah sangkan payu cenah usahana alias mucekil cenah kitu. Kumaha tah kira-kirana kabahanan teu ku ki utai. Nya aduh kateuing atuh ku bibi teh teu pati disidikeun pisan da ceng teh rupa-rupa ceng teh nya ari bubutuh jalma hayang nu naik pangkat mah hayang nu cager mah hayang anu boga pangaruh mah hayang buru-buru kabayar hutang mah nepi ka minta kinasihan ku rupa-rupa pisannya. Ngaranna ge aduh bijal mah sok jual kahayangna teu aneh memang gitu eta teh. Kan nyata aya di antarana anu sok mitnahkeun kan jadi anak teh ngajarkeun mah cenah dukun lepus eta cenah ki utai teh cenah ayeuna mah ngadukun cenah pagaweanana teh kitu sok mini nyeri teh keur emah mah ngadengena oge meni asa ku teuing-teuingeun.
lamun seganengekeun omongan model kitu. Pugu bibi teh sok ngarasa perih hate. Nah, cek teh jalma maniku harianeun ari taeun teh. Puguh-puguh apaan Ki Utai teh nya anak bibi. Sasatna mah ngan saukur nulung. Komo bari jeung dipentaan tulung kitu. Ari pek anu ditulungna atawa saha bae meureun anu ngarasakeun mangpaat jeung teu mangpaatna kana anu diusahakeun ku nya Ki Utai bet tega nyebutkeun ngadukun sagala rupa. Aduh bibi didenge teuing nu kaditu mah biasana eta teh jalma anu sirik. Sakurang-kurangna eta jalma teh sarua boga pangabisa jiga Ki Utai ngan teu payu nya dina harti meureun kurang anu tatanya teh ka manehna rajeun aya nu tatanya anu matak bangga wungkul bari jeung teu kacumponan dina hasilna tah kalah dibaledogeun meureun ka dieu ka Ki Utai. Jeung deui bibi ngeunaan istilah dukun mah da lain Ki Utai sorangan ngakukeun dukun meureun eta mah biasana istilah kitu teh tinu ubar atawa tinu ngabejaan tuh cenah aya dukun di lemur lemah wungkuk kitu. Da abah mah percaya moal Ki Utai mah moal ngakukeun dukun samalah manehna mah ceuk pangrasa abah gitu. Istuning nulung teh nulung taya pamrih naon-naon kitu tah ari ceuk pamikir abah mah ngan dina eta tutulungna teh kabeneranana teh loba anu jetu artina beunang disebutkeun bisa dipercaya lah. Lamun ceuk anu sompra teh mah mati saucap-ucapna teh hidu tah Ki Utai teh matak ayeuna teh keur kaseungitan ieu teh Ki Utai teh ulah kaget bibi rejeki eta teh. Ari abah olot ari taeun teh kasengitan kumaha. Bibi mah pernah ngadenge kieu tah komo tah ti Saki Doheng jeung Turji kokna teh cenah dasara si Utai macan dukun lepus panyakit mah atuh eta mah kitu dina cacaritana teh meni teu euleum-euleum jeung eta mani kuwani kahareupeun bibi oge nyarita kitu. Bi dedengean teh Ki Doheng jeung Turji nya Ki Doheng jeung Turji piraku teu apal abahna tah si eta nu cacarita kitu teh. Si Doheng jeung Turji atuh da eta mah beunang disebutkeun jalma teu reugeujeug apan kungsi patelah eta teh jeung Ki Utai teh. Piraku ibi teu apal waktu kajadian anu majarkeun cenah Ki Utai harita jeung Mo Katu Cepodin dirampok teh tah gawasna mah kanyerian tina soal eta lantaran Ki Doheng jeung Turji teh kasebutna ge beunang diperuhkeun ku Ki Utai tapi dari Ki Utai na sorangan mah teu geruh malah batur mah teu harapareun. Wadi abah we nu apal teh sadume ku abah ditalungtik jeung teh saha anu sabenerna nya Rusia ka abah nya ku abah ge di pandam aing geus nyaho mah geus we jeung teh sakira-kirana teu matak jadi bahaya maka urangna ngan tetep kudu jadi waspada ka manehna teh jeung deui da memang kitu tah si eta teh talajakna teh awengkena aya saponsorna nya aya gunung panangeuhanana eta teh. Gunung Panangeuhanana kumaha maksud abah teh aya pamuntanganana kitu. Nya aban eta teh pamuntanganana teh walti ka saha deui lamun ka salian ti si Mo tah jadi pamuntanganana Ki Doheng jeung Turji teh ka si Mo malah ceuk beja mah sakabeh jalma-jalma anu teu reugeujeug jalma-jalma anu teu puguh gawena layan jalma-jalma anu boga sifatna nyatana babarianna ngulit bawang ngabogaan sifat ngarah ngarinah ka batur wani jeung derna jeung gelutna
nu penting mah boga kawani jeung gede kawani wehkeun soal batal haramah urusan panuri tak eta teh dikumpulkeun eta teh kabeh malah anu purah naon kesebutna teh ngumpulkeunana teh koordinatorna meureunnya nyatana Ki Doheng jeung si Turji eta tah anu jadi obos nah teh udah nyebutna teh obos atau ke si Mo teh nyatana si Mo eta teh bubuhan bana ayeuna boga kalungguhan jadi manor kapercayaan anagan muat tah kitu eta teh anu sabenerna mah matak pantes upama teh mah aya caritaan kitu ti Ki Doheng nyatana jeung Turji kaki utai pasti kana kituna teh ngahaja eta teh hibi ngahaja mancing-mancing sangkan Ki utai teh hudang alias nyaring anu maksudna mameureun eta teh ngahaja we ngarah naon kitu ngarah ngabudael amarah Ki utai meunang panghina kitu ti maranehna anu satuluyna manehna boga angkeuhan lamun boga balad teh mah boga balad pikeun ngayakeun balitungan jeung Ki utai tah kana kitu eta teh ceuk pamikiran Abah tapi halus we upama teh mah ku Ki utai henteu dilayanankeun we antep tong didenge nu nyarita gitu mah nu penting mah Ki utai anak mah bisa naon nyumponan sakahayang pamentana anu menta tulung komo bari jeung nepi ka hasilna mah mun hasil teh mah atau lamun cager teh mah nepi ka cageurna keun hitung-hitung karena Allah we urang mah tong jadi pikir teuing leutik hate keun bae apana nang daratang ka dieu teh sasatna daratang solangan oh lain di teangan ku Ki utai tapi ngahaja daratang sorangan samodel Abah ayeuna pan ngahaja datang ka dieu anu maksudna minta tulung ka Ki utai sugan jeung sugan aya waktu Ki utaina nyatana pikeun bareng jeung Abah ka kota tah ari ngadenge beja ti mah yen Ki utai rek ka kota mah rek aganuat atuh aya untungna we yeuh keur Abah teh nya meureun bisa sakalian ka ditu babarengan jeung Abah itu tah mah ku tanteh kitu Abah beu nyaan nya jalma jadi ayeuna mah aya persatuanana eta teh nya anu gararajul kitu teh nya anu hayangna ngarah-ngarinah teh ari ibi nya atuh kasebutna ge bi ngaran anu Saihwan tang tuwe meureun ngumpulna teh jeung Saihwan deui kitu tapi lamun teh mah manehna boga maksud hayang naon kitu hayang ngajak babarengan bari jeung anu diajakna teu daek ngahiji teh nya kitu teh eta teh sok nyieun gara-gara kumaha we carana sangkan bisa bilu ka manehna eta teh cenah kasebutna teh pikeun naekeun banera lantaran lamun geus naek banera ka dituna teh bakal geunaheun bakal bisa dipake naon wae nya kasebutna ge atuh geus naek banera teh boga ngaran atuh bibi nyatang tuwe sok dimangpaatkeun ku pihak-pihak anu ngabogaan niatna sarua teu cager upama teu cager teh mah contona hayang ngalicikan batur atawa hayang ulah kaelehkeun ku batur tah jasa-jasa nu kitu anu sok dipake teh nyatana nu dipake teh anu boga banera artina banerana geus nangtung geus kanyahoan ku sasaha dah gitu kumaha atuh nya zaman keur kahareupna ngadengena ge anu caliweura kitu bet ih matak palaur pikeun bibi mah Abah yeuh nah bibi kudu palaur teu sing keun bae napi-napi we anu penting mah upama teh mah ayeuna ka Ki utai loba pisan anu ngadon ngahajati jauhna daratang ka dieu menta naon kitu tulungna nya ari sakira mampu mah jang utai pikeun nulunganana halus we malah kudu aya kaikhlasan demi ngabantu
anu menta tulung tulungan saka mampu najang utai sakira-kira teu mampu mantong maksakeun nyeta tah kitu bisi ngajaga fitnah maklum omong jelema atuh bibi nyata kitu pisan anu pikahariwangku bibi teh malah cek bibi teh atuh geus we ujang eureunnan kana pagawean model kitu teh da geuning sok sabalikna batur teh nyangka anu lain-lain mun bisa mah mending gawe anu biasa we neangan pacabakan anu biasa ari pokna teh da kumaha cenah dalin kahayang utai nya anak bibi da geuning samah teh jodeui tuh apan ayeuna oge can kaladangan gan muat sareng bojona atuh tos torojol geuning abah eta ya mah rek uruskeun soal neng nong cagur pohara midra hanya kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu heula dinten ayeuna nuhun kana perhatosanana insyaallah kumang barna diteraskeun enjing hatur nuhun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.